Para mitra anu mulia kumadaramang sadayana, alhamdulillah mangjayai barpangdu hati para wargi tiasa mancen tugas deui teraskeun hanca dongeng katunda. Carios nyambung judulna nyata Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ka 67. Atuh dina waktos ieu mangjay ngamuniakeun ka para mitra sadaya yen paratos seueur dongeng-dongeng nu diupload di Mangjay Official. Paininya jumlah mah ya kirang langkung 50 genep nu paros kalangkung ayeuna nuju ngaca Cipanon Indung careng Cipanon Indung janten 57. Cariosnya nu paros aya di Mangjay Official. Maka buka wae dina playlistna tangtos mitra tiasa milih hoyong carios naon nyangakeun bae para mitra. Aya carios anu namina lalampahan si komod para wargi sadaya atuh nu jumlahna 46 episode. Sareng babakti kalemah cai anu jumlahna 18 episode para wargi. Mun teu lebat mah babakti kalemah cai mah ieu mah carios perjuangan sareng nu aya kaitanana sareng riwayat sejarah para mitra nyaeta perang kemerdekaan. Saja orang kumplit lah di Mangjay Official maka kumaka hoyong menyangakeun ayeuna urang teraskeun kana Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ka 67 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-67. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kasugri kaum dangu sadaya mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun. Upami teu lepat dongeng parantos dugi kanalika sukana sareng lia harita teh nuju ngobrol. Perkawis nu aya patula patali sareng hubungan anjeunana samalih ku tanapi kahoyongna ramana sukana mah cenah anjeunna teh engal-engal nikah. Mangga tu para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng, wilujeng ngadangukeun sakali deui carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ka-67. Harita sukana para mitra menta jawaban lia kumaha kartos tawan teu karsa tawan teu Kang Sukana abdi ngartos kana maksad salira nanging abdi moal tiasa ngiringan kana eta pamaksadan ari margina teu luyu sareng perjanjian nu parantos diikrarkeun ti payun. Punten Kang sanes kirang hormat ceuk lia tegas. Manehna teu panuju kana pangajakna Sukana. Akang nyaho yan akang geus ingkar tina janji tapi hal ieu moal matak ngarugikeun da kanggo kasayan sadayana. Atuh kaduana akang teh isin kupun bapa sareng hawatos upami kapalaina teu dicumponan. Margi parantos sepuh anjeunna moal lami deui yuswana janten nu dianggo padoman teh akang teh kedah hormat ka sepuh. Abdi ge sami Kang kedah hormat ka sepuh. Margi teh Eni kitu pamadeganana. Teh Eni gegentos ibu sareng apa, tangtos we anjeunna teh kedah dihormat ku abdi. Tah kumargi kitu abdi mah moal nampi kana pangajak akang. Sukana narik napas. Manehna ngarasa seunggah nyang hareupan lia, nu bener-bener satia satuhu kalanceukna. Jep jempe duanana teu nyarita deui, masing-masing mikir dina hatena. Sanggeus rada lila Sukana nyarita deui leuleuy tapi rada ngageter. Sabab di jero dada geus mimiti bijil amarah. Lia, mangsa nu disorang ku urang duaan langkung 3 taun. Nakirang cekap kanggo neleuman hati akang jeung kulawarga akang. Asana mah sakitu ge cekap, lia kedah tos ngartos kana kahayang pun bapa. Janten maksad akang teh abdi kedah nurut kana kapalai tuang Rama. Atanapi kedah satuhu wae ka salira. Kitu kapalai akang teh nya. Leres margi urang teh tos nadikeun janji pasini. Kalian disaksian ku sepuh-sepuh urang duaan, ceuk Sukana tetep usaha pikeun ngelehkeun lia. Teu tiasa kitu Kang. Margi abdi ge gaduh alesan nu langkung kiat. Kanggo nolak kana kapalai salira. Ulah nganggap lemah ka abdi. Naon alesanana? Kahiji luyu
Teluyu sareng perjanjian apan kapungkur sadayana parantos satuju. Yen pernikahan name tiasa dijalankeun upami abdi parantos tamat kuliah. Sarta akang tos gagungan damel. Kadua abdi teu wantun mayunan Teh Eni. Nu dugi kadanget ieu teh acan nikah keneh bae. Katiluna abdi teh gaduh wali. Margi abdi teh teu gaduh wali, margi abdi teh teu gaduh dulur lalaki. Hiji-hiji nu tiasa diandalkeun iwatipun bapa. Tah kumargi kitu wayahna moal tiasa kacumponan kapalai teh. Masya Allah. Nepi ka kitunya. Tapi perkara janji bisa dirobah. Lantaran moal matak rugi. Masalah wali tiasa digentos ku wali hakim. Margi tuang rama teu puguh dumukna. Atuh perkawis Teh Eni tiasa badanten sareng Kang Ridwan. Pokona mah upami lia satuju sadayana tiasa diatur gampil lah. Sukana ngababarikeun. Nganggap enteng kana masalah eta. Atuh lia asa kasinggung hatena sabab teu dihargaan pamanggihna. Kanggo Kang Sukana, Kang Tose nganggap gampil kana hal ieu. Tapi kanggo abdi mah, ye abot tali akang nyaurkeun yen akang nyanak padoman kana kapalai sepuh. Abdi ge kitu margi abdi ge kada hormat sareng ngajenan ka sepuh. Jadi kayang lia kumaha atuh? Sukana beak harepan. Mun ketos kahoyong abdi engke kahoyong abdi moal tos dugi kana mangsana pan ayeuna mah teu acan dugi margi abdi teh nuju kuliah keneh. Pamipun bapa kabujang maot nah lia moal kaduhung. Sanes urusan abdi margi abdi sorangan ge gaduh sepuh nu kedah dihormat sareng diajenan. Demi sepuh abdi nolak kana kapalai akang. Sukana teu nema deui manehna ngarasa jengkel. Lantaran sakabeh tarekahna teu aya gunana. Tungtungna ngahulang bari mikiran pilampaheun saterusna. Dina ceuli kadenge deui omongan bapana nu keukeuh nitah ka Sukana sangkan buru-buru kawin. Atuh para mitra ucap-ucapan bapana teh anu geus kacida kolotna keukeuh hayang nyaksian Sukana boga pamajikan. Tapi ayeuna usaha Sukana teu mawa hasil lantaran lia nolak kana kahayangna. Lia teu panjang mikir manehna teh lantaran loba teuing anu kudu dikorbankeun. Mun manehna narima kana kahayang Sukana, kulantaran kitu manehna keukeuh teu narima kana ajakan Sukana. Malah mah geus neka dina hate, yen lamun Sukana keukeuh kitu kahayangna kajen teuing pegat, sarta tuker cincin dianggap batal, kitu pamadegan lia harita. Bakat ku satia kalanceuk, ngarumasakeun geus dimodalan ti leuleutik. Iya, kumaha putusan lia ayeuna? Sukana ngamimiti deui nyarita, sumangetna geus leungit taya harepan kana hasil. Putusan abdi mah kitu Kang, teu tiasa dirobih deui. Pami kitu mah hayu urang wangsul. Ceuk Sukana bari tuluy muru motorna gerung mesin dihirupan. Lia teu ngomong deui gek diuk dina sadal tukangeun Sukana. Geleser motor maju lalaunan kaluar ti pakarangan, apun ti taman, nu saterusna balik ka imah lia. Teu kacatur di jalan nu dina motor geus anyog. Sukana teu asup heula ka imah sanggeus amitan tuluy balik. Bari mawa hate nu bingung jeung kaweur lantaran niatna teu hasil. Ari lia gancang asup ka kamarna datang-datang kedebut mebeutkeun maneh kana kasur. Segeruk ceurik jiga nu manggih ka nyeri ati. Ari sabab hatena bingung mikiran pangajak Sukana. Nu keukeuh hayang kawin tereh-tereh sedengkeun manehna teh teu hayang nguciwakeun ka Eni nu geus paeh poso ngabela anu jadi adi. Dibelaan balik burit digawe nyiar duit keur waraga di sakola. Mun lia mungpang kana kahayang Eni sarua jeung teu narimakeun kanu mikanyaa. Tapi mun lia nepi ka pegat jeung Sukana tada teuing nyerina hate. Lantaran Sukana teh hiji lalaki nu bener-bener dipiharep ku manehna. Duh, Gusti kudu kumaha tu abdi teh? Nah nurut ka Teh Eni atawa ka Kang Sukana. Ya Allah, Gusti nu Maha Agung, abdi tulungan. Ceuk hate lia jumrit kanu Maha Kawasa, muntang tulung ka Allah Subhanahu wa taala. Ocapkeun isukna Eni jeung lia katut yati geus sagedangdan. Rek arinit sakumaha mistina. Tapi kaayaan jadi beda jeung biasa lantaran lia ngahuleng bae. Teu berag kawasa sari atuh bari sarapan teh jerempe bae.
Teu aya nu cacarita, sanggeus rengse sasarap tiluan kumpul di tepas ngadagoan nu mapagkeun. Lia, kunaon ngahulang wae? Aya nu dipikiran? Cek Eni ngamimitian nyarita, manehna hayang nanya ti tatali kene. Henteu teh teu aya nu diemutan nuju hoream nyarios. Tapi Lia katempona kawas nu bingung ning. Mikiran naon ieu? Mun aya kasusah ulah dipikiran ku sorangan, kudu wani wak cabalaka kadulur. Ngarah bisa silih belaan. Mun Lia aya kasusah teteh rek milu mikiran. Mun bisa rek ditulungan. Mun teu rek minta bantuan kanu sejen. Pok geura caritakeun ka teteh na kunaon atuh. Eni keukeuh hayang nyaho. Hari lantaran manehna geus bisa neguh kana kaayaan Lia tang tuker bingung. Tapi Lia keukeuh teu hayang nyaritakeun kasusahna sabab kalah ka matak namahan susah moal aya nu bisa nulung. Hatur nuhun teteh. Abdi bingah ari nguping kitu mah nanging teu kedah salempang sareng teu kedah ngarepotkeun. Da abdi mah teu gaduh kasesah ngahulang sotanan ngemutan pelajaran di sakola. Jawab Lia ayem naker teu nemongkeun nuker sedih. Nya kajeun atuh ari kitu mah teteh kita teg deui. Ngan omatnya mun aya kasusah ulah dikeukeuweuk ku sorangan kudu bebeja ka dulur. Mangga teteh hatur nuhun. Keur kitu kurunyung Ridwan datang rek mapagkeun Eni. Tapi Eni can waka indit atuh kapaksa Ridwan asup heula ka tepas. Gek diuk milu ngariung ngobrol jeung Eni katut adi-adina. Diana teh can angkat. Moal kuliah ceuk Ridwan ka Lia. Bade Kang nanging aya nu diantosan. Jawab Lia hatena hariwang. Bisi sukana teu datang mapagkeun. Harita geus jam 7 leuwih tapi nu didaguan can jebul-jebul. Padahal biasana pukul 7 geus jol. Oh, ngantosan sukana nya. Syukur atuh sing layeut jeung calon suami teh. Ulah pakia-kia sing sabar jeung waspada. Sabab dia geus resmi jadi tunangan sukana. Geus bisa silih teuleman hate secara terbuka. Bela jeung akang nu can puguh cekleunana. Ceuk Ridwan mepelingan ka Lia. Tapi omonganana nyinggung rasa Eni. Pok atuh Eni nempas. Geus Kang lah ulah diteraskeun. Nanaon nyarios-los kadinya barina oge. Ridwan jempe. Lia jeung Yati ngareret harita teh. Kawas nu reuwas bisi lanceukna pasea jeung Ridwan. Lila-lila Ridwan nyarita deui. Mangga. Akang moal seueur saur nang ieu urang ka kantor sekedap deui urang mios. Seueur pada melan ongko urang teh. Kira anu diantosan. Jawab Eni rada tegegjep jarempe. Lia mikir dina hatena manehna heran ku sukana nu taya datang-datang. Akhirna boga sangkaan tang tusukana amek ka manehanana. Lantaran kahayangna teu dicumponan. Lia nyokot putusan rek indit bae sorangan. Teteh abdi bade mios di payun margi aya kuliah enjing-enjing. Ngantosan Kang Sungkana bilih siang teuing teteh. Lia bebeja heula ka lanceukna. Nyajung atuh kade di jalan sing ati-atinya. Sanggeus amitan ka Ridwan jeung Yati. Lia indit bari hatena teu puguh rasa. Pipikiran jadi kawur lantaran ngerasa heran ku sukana. Nu teu aya datang mapagkeun celakana opret dius itu. Saditinggalkeunana kuliah, Yati jadi teu puguh rasa. Manehna ngarasa hariwang bisi Rojali nu mapagkeun manehna kanyahoan ku lanceukna. Diuk asa teu napak pipikiran jadi rungsing tungtungna pok nyarita. Teteh, abdi bade mios di payun bilih siang teuing. Pokna bari tuluy nangtung panon malong ka Eni, tuluy ngareret ka Ridwan. Jung geura indit kade ulah balangan di jalannya. Mun balik ti sakola ulah terus ulin kudu buru-buru balik ka imahnya. Mangga teteh abdi bade numut kana amanat teteh, permios atuh. Leos Yati indit. Lempang bari hatena deg-degan barang keur kitu reg aya motor eureun deukeut lawang pakarangan. Puguh Yati meningarenya gelantaran nu datang Rojali. Sedengkeun lanceukna can indit tang tu bakal nyahoeun ka Rojali. Yati bingung. Akhirna manehna lempang ninggalkeun Rojali api-api teu wawuh meuni teu ngareret-reret acan. Kunaon Yati jiga nu punung? Kunaon Yat? Ceuk Rojali bari melong ka Yati ngomong tarik. Teu bisa dicegah deui Eni nyahoeun ka Rojali nu mapagkeun Yati.
Harita Eni nangtung tuluy nolol kana panto mureleng ka Rojali. Nempok itu Rojali gugup celak kana motor dius nyusul Yati nu geus rada anggang. Sanggeus jauh ti imah reg Rojali eureun kigireun Yati nu leumpang lalaunan bari baeud bakat ku bingung. Yat, kunaon ieu teh? Teu pupugung ngadon baeud dicarikan ku Teteh Eni tah kumaha? Ceuk Rojali bari melong atuh reg Yati eureun. Rojalina teu ningali kana motor Kang Ridwan. War, naon maksudna kitu? Rojali heran. Bodoh Rojali mah mun aya keneh motor Kang Ridwan, eta teh hartosna Teh Eni cacan angkat. Tapi na Rojali ujug-ujug lebet ka pakarangan. Pat katingalieun ku Teh Eni tangtos we engke bendu ka Yati. Oh, cacan angkat. Da bani teh kong motor Kang Sukana. Tu saja biti kitu ieu mah tos siang teuing beli Eni tos angkat. Memang aya keanehan. Teh lihat teh aya nu mapageun rupina mah nuju aya wagelan Kang Sukana teh. Atuh saja biti kitu duka aya naon nya. Teh Eni sok angkat enjing keneh ini janten siang tapi suwe-suwe ulah diemutan we urang mios. Ceuk Yati celak kana motor muntang ka Rojali. Aya wah ieu mah kumaha Teh Eni bendu. Rojali can waka indit hatena jadi tagiwur bisi Yati dicarekan ku lanceukna. Tos kapamang kumaha engke we lah. Nah ulah salempang dah Yati teh tos ageng. Tiasa ngalawan ka Teteh kanggo ngabela diri yo tuh. Tapi ngalawan ka sepuh teh awon matak ngajahitkeun mana. Da sanes bade ngalawan ka nu hartosna mungpang ka sepuh nanging kanggo ngabela diri we supados teu diseuselan ku Teh Eni. Nya teu langkung atuh yeuh urang angkat. Tius motor init ngajugjug ka sakola Yati jeung Rojali teu mikirkeun lanceukna. Tapi pipikiran dipusirkeun ka sakola lantaran tugas maranehanana diajar neangan ilmu keur pibekeleun kolot. Urang malikan deui ka Eni. Harita Ridwan jeung Eni ngaharuleng di tepas kaayaan ngadak-ngadak asa jempling diuk paduduaan jiga nu keur silih baeudan. Ari nu jadi sababna Eni ngadadak baeud beungeut geuneuk dir beusi atah beuleum. Sabab tadi nempo lalaki nu nyampeur ka Yati. Sedengkeun nurutkeun aturan manehna Yati teh teu meunang wakawawuh ka lalaki bisi ngaganggu kana pangajaran di sakola. Tapi ayeuna bet kitu jadina atuh ngahuleng bae Eni teh huntu kekerot nahan amarah. Lila-lila Ridwan ngarasa panasaran pok nanya leuleuina keur. En, kunaon ngadak-ngadak janten bendu peda akang telat dongkap? Atanapi kumaha? Yu urang mios tos siang teuing. Kang Ridwan, ulah lepat hartosnya da abdi teh henteu bendu ka akang mah. Tapi keheula ka si Yati nu geus kumaha wani hianat ka kolot. Manehna geus wani-wani wawuh jeung lalaki. Sarta eta lalaki bieu datang ka dieu. Tangtu ungga isuk mapageun meureun. Jawab Eni bari ti pepereket nahan amarah. Oh, ngemutan perkawis Yati. Wajar atuh sakitu mah lantaran Eni teh lain budak leutik, tos remaja ayeuna teh. Wajar kitu-kitu wae mah, sabab di sakola teh lain ngan istri wungkul, tapi ge aya pameget. Biasana kitu mah sabab istri mah kudu wawuh sareng pameget. Ceuk Ridwan manehna nyoba-nyoba hayang ngarobah sikap Eni nu tetep keras. Teu bisa, ieu mah urusan pribadi, Kang. Moe sangkut pautna jeung amanat ibu. Mun abdi teu bisa mingpin ka adi-adi, hartina abdi teh teu ngajalankeun amanat nu jadi indung. Abdi mah teu hayang nguciwakeun ibu teh sabab kan nyeri ibu teh ti lalaki. Kacida bangetna nu akhirna anjeunna pupus alatan ngemutan pameget anu lumpat tina tanggung jawab. En eta mah parantos kalangkung teu kedah dipake padoman. Ayeuna zaman parantos benten deui sarta pameget oge henteu bentos benten deui. Kenalan Yati moal sami sareng tuang rama. Oge akang moal sarua jeung pasugana. Geus Kang, masalah eta mah teu kedah dipanjangkeun. Akang teu kedah milu campur kana urusan pribadi abdi. Sabab moal akur najan nepi ka iraha oge. Urusan akang, urusan abdi bagian abdi ngurusna. Ceuk Eni bari ngadilak teu satujueun mun Ridwan pipilueun kana urusanana. Lantaran hate Eni geus kabulen ku pangaruh amanat indungna. Nya mangga akang ge moal campur deui kana urusan Eni. Akang rek nguruskeun urusan akang sorangan. Ayeuna mangsana nu sae yeuh urang badami supaya tereh aya hasil nu pasti. Urusan naon? Akang geus bisa ngitung. Duka sabara bulan ngantosan jawaban ti Eni. Taina akang bade tumaros kumaha jawaban ti Eni.
Nah satuju atawa henteu kana kahayang akang? Akang geus teu sabar. Sabab geus lila ngadagoan. Cek Ridwan tegas, manehna asa di jalanan. Eni meuni kerung ngarasa kaget ku omongan Ridwan. Jawaban naon nu ditarosin ku akang teh? Ulah pura-pura teu apal. Teu kengi api-api teu ngarti, apan pangna akang terus-terusan kieu teh bakat ku satia ka Eni. Ngadagoan jawaban nu geus dijangjikeun teh. Rek iraha ngajawabna atuh. Nah ngantosan naon deui? Eni tos dewasa, akang geus mandiri. Naon salah namun urang ngahiji ngawangun rumah tangga? Cek Ridwan ngajentrekeun pamaksudanana. Eni teu ngajawab manehna kalah ngahuleng salila-lila. Ka Ridwan memang nyaah jeung micinta sabab geus karasa belana. Kanyahoan bageurna. Nya Ridwan pisan lalaki nu jadi panyileukanana, tapi rek ngedalkeun kahayangna asa berat. Heurin kuleta. Eni inget kana amanat indungna nu kudu ati-ati jeung waspada dina milih pisalakieun, bisi ngalaman kawas indungna. Atuh sajabati kitu Eni geus janji ka indungna yen rek ngabiayaan adi-adina nepi ka jadi jalma nu mandiri, ulah gumantung ka lalaki bisi engkena dinyanyeri. Ridwan harita nyarita deui para mitra. Akang moal boleh sabar. Tapi kasabaran aya waktu jeung watesna. Moal salilana bisa kieu tah kulantaran kitu akang menta jawaban nu pasti. Nah kahayang akang teh katarima atawa henteu? Iraha bisa ngawujud? Ceuk Ridwan tumanya deui. Kang Ridwan, abdi teh berat ku janji ka ibu. Abdi moal waka mikiran kasenangan pribadi lamun can cacap ngalaksanakeun amanat ibu. Barudak anu dua kudu tamat heula sakolana. Kudu bisa mandiri heula. Ulah gumantung ka batur. Mun geus kitu abdi name tiasa ngemutan kapentingan pribadi. Kahayang akang sareng cita-cita abdi name tiasa ngawujud. Upami tugas abdi tos rengse, tah kitu jawaban abdi teh. Mun Lia jeung Yati teh sukses dina sakolana kumaha? Nah tetep rek terus-terusan ngurus maranehanana. Abdi baris usaha satekah pola. Sangkan maranehanana sukses. Maranehanana kudu menang gelar kasarjanaan. Teu meunang waka kawin muncan hasil. Sabaraha taun deui? Etangan taun mah teu jadi masalah, nu penting mah kahontal. Salila umur abdi aya keneh abdi tetep rek ngusahakeun sangkan barudak sakola. Ridwan ngahuleng. Taak nyang hareupan sikep Eni nu tetep keras jiga bareto. Teluntur ku waktu telaas ku zaman teunggut kalinduan tegedag keanginan. Sakali kitu tetep kitu estu pageuh gurat batu nyekel amanat indungna sok sanajan nyiksa kana batin jeung dirina. Kumaha Kang Ridwan ngartos eta nepi henteu? Ngarti En. Ieu urang ka kantor geus beurang. Eni cengkat kop kana tas leutik tuluy di sorenang. Tilobat catur deui bral mia ngajugjug ka kantor tekung silila pucenghis karta katepas. Jen ngajanteng panon melong, kaburuan neutup kana lawang pakarangan nu pantona muka. Ongko sok mapatahan ka aing sangkan apik jeung taliti dina penutupan panto. Bisa bangsa tetua garong, pinah maranehanana bat lalawora jeung jorok teh. Dasar manusia, cekarta dina hatena jerut turun kaburuan. Gandeang lempang muru panto pager. Sanggeus tepi ngajanteng sakedeung neutup ka warung kopi. Susuganan aki-aki teh datang, tapi darta teu meretana, hartina mah teu aya datang. Aing herana nya aki-aki teh mata-mata jalma jahat. Teu percaya aing mah sababeda karasana kan hate. Paling tukang jajaluk nu rek barang penta tapi era teu wani asup. Kemailah teu kudu dipikiran kitu mah, nu penting mah asal waspada we. Cekarta ngomong sorangan tuluy nutupkeun panto sarta dikunci sub ka imah. Gek diuk ditepas ngalamun mikiran nasib. Dina kaayaan kitu karta inget ka anak pamajikan. Nu geus lila henteu tepung jorojoy aya maksud rek balik heula ka lembur. Susuganan aya laratan ngeunaan Bisarmi jeung Rojali, tapi ras deui inget. Yen manehna geus teu boga naon-naon, tantu anak jeung pamajikan geus moal baralik ka lembur. Tungtungna karta ngahuleng salila-lila. Kudu kumaha ari aing ayeuna ye aing nyamur-nyamur ngaran Karto.
ngomong dirobah-robah. Na kudu tetep cicing di dieu atawa kudu eureun digawe. Murun eureun digawe di dieu aing teu bisa nangtukeun kumaha nasib aing satuluyna. Jeung da aing jadi ham-ham na Rojali teh hirup keneh atawa henteu. Sabenerna ari babaturan yang Yati. Aing hayang ngobrol nu leuwih panjang jeung jelas. Ngan hanya ka ku Neng Eni teu meunang ka jero, malah wawuh jeung Neng Yati ge ulah. Kudu kumaha ye? Karta hayang ngejelas ngeunaan Rojali nu geus babarengan jeung Yati. Lantaran keuritan beungeut asa sarimbag jeung anakna, Karta teu boleh panasaran bisi eta anakna pribadi, tapi rek nanyakeun teu werat, teu pati wani lantaran sababaraha kali Yati geus ngabejakeun yen babaturanana putra Payuda jeung Bu Suhami. Hal ieu nu ngahalangan kamanehanana teh nu akibatna Karta jadi era jeung hariwang bisi nyalahan. Keun bae mun bener kitu mah eta lain anak aing. Tangtuna ge ukur sarimag beungeutna wungkul, sugan we anak aing aya laratanana. Datang tuku pangeran ge ditepungkeun hiji waktu mah. Karta ngahibur sorangan, neger-neger hatena bari mopohokeun Rojali, nu sok bareng jeung Yati. Saterusna Karta ngoloyong ka dapur rek migawe tugas sakumaha mistina. Pipikiran anu ngagoda kamanehna dijauhkeun sangkan teu ngaganggu kana pagawean. Kocapkeun sorena Eni jeung adi-adina geus kumpul deui di imah. Sareng sedalahar Eni ngajak kumpul di tengah imah lantaran rek nanya ka Yati nu tadi isuk kanyahoan babarengan jeung Rojali. Puguh Yati meuni geus teu geunah rasa, sok sieun lanceukna bener-bener ngambek. Dia, teteh rek nanya naon sababna Sukana teu mapageun. Eni ngamimitian muka carita nanya kalia ngeunaan Sukana. Duka teh da teu acan aya wartos nu jelas, rupina mah anjeunna teh aya wagelan mah penginten atan lapi teu damang, margi kuliah ge teu aya geuning, jawab Lia. Na teu ditanyakeun ka babaturanana. Naroskeun ge atos tapi da teu aya nu terangeun margi ka kampus teu aya serat, malih mah rerencangan kalahkan naroskeun ka abdi. Da ieu kuliah mah teu kudu make surat. Tidak datang cenah para mitra, duka zaman ayeuna mah ieu. Jep jarempe Eni ngahuleng hatena loba kahariwang jeung kabingung. Dilali laret ka Yati pok nanya, "Yati, teteh rek nanya, kudu dijawab sajujurna. Saha pamuda nu mapageun tadi? Na geus mineng atawa henteu?" Duka teh da mah teu kenal. Yati ngabohong. Ulah ngabohong Yati, na dikira teteh bodoh. Ngomong nu bener, ngarapa bari ngarengsekeunana. Mun Yati rek hianat kana janji sarua jeung teu nyaah ka ibu. Teu ngahargaan ka teteh. Sok jawab. Sae teteh nu esok isuk-isuk geus ka dieu. Eni bari molotot huntu kekerot katara amarahna geus bijil. Matak sieun anu ngabandungan. Teteh, hapunten nu kasuhun bilih abdi kirang hormat ka sepuh. Nu tadi ka dieu teh memang leres rerencangan abdi. Maksana bade mapageun peda anjeunna unggal enjing sok ngalangkung ka dieu. Cek Yati, turuy terus terang lantaran geus moal bisa ngabohong. Maneh teh geus poho kana janji nu bareto diucapkeun? Na geus teu inget kan amanat ibu? Maneh kudu jujur heula sakola, teu meunang waka bobogohan sabab maneh teh leutik keneh, ngarti teu? Ngartos teh nanging. Eueuh nanging. Maneh tetep kudu ngagugu kana papatah teteh. Abdi bade ngagugu ka teteh sarta moal mungpang kana aturan nu ditetepkeun ku teteh. Nanging dilaresan imah abdi teh kaduhak teteh. Cek Yati jadi wani. Manehna teu ngarasa sieun ku Eni sabab jengkel asa disengker. Sagala rupana teu meunang nangtukeun sorangan. Puguh ngadenge kitu teh Eni meuni kekerot pok deui nyarita. Naon Yati? Dedengean teh maneh boga hak? Hak naon ha? Hak kanggo nangtoskeun jalan hirup sorangan we teteh. Nangtoskeun pilihan pribadi dina urusan wawuh jeung lalaki. Abdi teh geus gede, geus dewasa, geus kelas 3 SMA, geus lain budak leuwih, lain waktuna kudu teras-terasan diatur kudu jadi lanceuk. Cek Yati tegas ngomong jadi kasar, perbawa hate nu jengkel, ku lanceukna teu sieun. Oh, jadi kitunya mulang tarima kan geus mikanya atenya? Nah kitu carana ka lanceuk, nu geus paeh poso ngabelaan maneh. Mun kitu mah sarua jeung teu narimakeun, teu ngahargaan ka lanceuk. Sing inget Yati ya, pikeun ngabodal maneh salila sakola teh, teteh teh kudu digawe sapoe jeput. Sangkan maneh bisa nuluykeun sakola.
saluju jeung cita-cita ibu. Teteh geus teu mikirkeun diri pribadi, teu malire kana kaayaan diri sorangan. Sabab ngabelaan maneh nyumponan amanat indung. Tapi naha pamulang tarima ti maneh sarupa kitu. Na teu inget pikeun ngahontal ieu cita-cita, teteh geus ngorbankeun cita-cita sorangan. Kuliah kapaksa digagalkeun, sarta harapan mangsa kahareup diancurkeun. Ieu kabeh pikeun ngabela ka maneh jeung Lia, sangkan hirup maju, boga bekal pikeun pikahareupeun, saluju jeung amanat ibu. Taina sikep maneh kitu patutnya. Na teu era ku janju nu geus diucapkeun. Na teu rumasa geus dimodalan ku teteh. Na kitu carana ngahormat ka kolot. Ceuk Eni bari pepetan. Nyarita norostos lir kacang ningang kajang panon bolotot bakat ku gemes. Tapi Yati tetep tenang manehna geus buleud pate kadat. Yen rek ngedalkeun sakabe isi hate sangkan teu matak jadi pikiran, Yati geus boga pilihan sorangan mung dikadalikeun ku Eni. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangulkeun ieu dongeng. Harita Yati tuluy nyarita deui. Kahartos ku abdi oge tapi natina sabab teteh geus ngamodalan ka abdi mangrupi hiji alasan nu kiat pikeun ngawasa diri abdi. Nah nu geus gede jasana teh mutlak kudu diturut sakabeh kahayangna. Nya bener kitu sabab pikeun kabagjaan anjeun sorangan, jawab Eni. Teu tiasa teteh da abdi ge nganuhunkeun kana jasa teteh anu sakitu ageungna upami dipangajikeun mah moal kaitung lobana. Duka sabara ratus ribueun, duka sabara jutaeun, tapi dina hal ieu abdi tetep boga hak pikeun nangtukeun pamilih. Ari sabab najan abdi geus dimodalan ti leuleutik ku teteh oge, ari kamardekaan diri abdi mah moal dibikeun ka teteh, tetep milik abdi, moal bisa dipaksa ku sing saha bae oge, ceuk Yati beuki wani. Jadi maneh rek ngalawan ka tetehnya? Sanes bade ngalawan teteh nabi abdi mah menta kalayan sadar we sangkan abdi dipaparin kasempetan kanggo ngabawuhkeun diri jeung lalaki. Sabab kitu ilaharna soal salah pilih jeung nu sejen-sejenna mah eta mah abdi ge geus ngartos. Sabab abdi ge bisa misahkeun antara salah jeung bener, antara alus jeung goreng. Abdi ge ku teteh disakolakeun sangkan pinter jeung ngartos. Taina geus boga pangartos piraku ku teteh. Rek tetep dikadalian ciga anak emme. Teu tiasa teteh abdi mah hoyong mandiri sarta hoyong ngalatih diri ngancurupkeun pribadi ka masyarakat. Sabab mun abdi teu kenging wawuh jeung lalaki, bade iraha bisa abdi naon teh bermasyarakat. Tangtos we hasil hese capek tina usaha teteh teh moal kahontal. Ari sabab pangarti abdi teu dihargaan ku teteh. Abdi dianggap leutik bae, dianggap bodoh bae, dianggap teu aya kanyaho. Bade iraha tu majuna. Cukup Yati. Maneh geus pinter, geus bisa ngomong, geus loba pangarti, tapi hanya kal pisan. Kabisa maneh dipake ngalawan kal teteh selaku gaganti bapa jeung indung. Mun kitu carana maneh teh sarua jeung teu hargaan ka indung bapa. Anak naon ngaranna nu kitu? Ceuk Eni bari ngadeg-deg nahan amarah. Mun kongang mah hayang nampiling ka Yati nu kakara ayeuna wani ngomong nepi ka kitu. Teteh, abdi sanes teu ngahargaan ka sepuh, sanes moal nganuhunkeun kana jasa-jasa teteh nu sakitu ageungna. Tapi abdi menta kalayan hartos namah kasadaran. Sangkan kamardekaan diri abdi ulah dirampas. Kamardekaan nu mana ha? Mun kamardekaan dina nangtoskeun pamadegan sareng pamilih. Abdi sejatumut kana aturan-aturan ti teteh nu sanesna. Tapi dina milih lalaki abdi gaduh hak anu penuh teu tiasa diatur ku teteh tah ieu. Kurang ajarnya. Teteh lah maneh ngalawan Yati. Mun kitu mah sarua we jeung ngahina ka teteh, sarua jeung teu ngahargaan ka kolot. Apa nu jadi pokona teh ya tina urusan lalaki? Na maneh teu inget kana kasangsaraan ibu nu ditinggalkeun ku bapa, nu teu tanggung jawab. Na maneh hayang ngalaman nasib cara ibu. Ceuk Eni keukeuh mamawa kana kajadian nu geus kaliwat. Nya eta pangalaman para mitra nu jadi inungna, hal ieu dipake neken pikeun adi-adina sangka nurut ka manehanana. Teteh, urusan eta mah ulah dipake patokan sabab pribadi apa, moal sami sareng pribadi pameget sanes. Mana komo ayeuna geus beda zaman, nu bareto ulah disamikeun sareng nu ayeuna.
Bapak ulah disamikeun sareng pameget anu kenal ku abdi. Margi upami pamadegan teteh kitu urang tiduan bakal cilaka. Ceuk Yati tegas. Panon harita teh nyari molotot ka Eni bakat ku keheul asa dihina dianggap eueuh kanyaho. Bakal cilaka? Naon dasarna make ngomong kitu? Awewe teu tiasa hirup tenang tanpa lalaki. Sabab ngahijina lalaki jeung awewe mangrupi anugerah ti Allah nu Maha Murah. Piraku ku urang bade dijauhan. Piraku bade ditolak kana nikmat ti pangeran. Tangtos cilaka mun kitu teh. Sabab geus ingkar tina hukum alam, tina pangersa Allah. Jawab Yati bari pepeta kanyaho nu geus namper dina uteukna dikedalkeun pikeun ngadebat kalanceukna. Puguh Eni meuni kekerot beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Yati, maneh ulah nolak cangkeng dina punuk deuleu. Sabab tak moal ngaluhuran hulu. Kami ge geus ngarti kana urusan eta mah. Sabab kami ge henteu gelo eling keneh, inget keneh bisa misahkeun nu salah jeung bener. Maneh ulah salah harti sabab kami teh teu nyarek wawuh jeung lalaki, teu nitah mika ceceub ka lalaki, tapi maneh kudu bisa ngawatasan diri. Ulah waka wawuh jeung lalaki samame kaontal cita-cita tak kitu. Tapi teu tiasa sa wawuh ayeuna hartosna nyengker perkembangan jiwa nu memangkeur mangsana. Teteh kabuleunteuing ku amanat ti ibu. Teteh teu mikirkeun kodrat nu nyata, teu ngemutan pribadi anu beda. Abdi moal beunang dijajah ku pamadegan teteh sabab boga pamadegan sorangan. Yati tetep ngalawan teu ngagugu kana papatah lanceuk. Waktosna see para mitra deuh.